Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahallan nikah wa romasipah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang teraskeun kana kitab Qurratul Uyun halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaros sabab, hei golongan jalma-jalma anu pamuda, man sing sajalma istato'a nu kaduga man minkum ti aranjeun kabeh albaata kana ongkos kawin atau kabiaya kawin pal yatajawaz maka kedah nikah ya jalmi. Saur Kanjeng Rasul, hei para pamuda sing saha jalma nu kaduga di antara aranjeun kabeh kana ongkos nikah kana biaya pernikahan maka saur Rasul pal yatajawaz kana nikah ya jalma. Dina riwayat sejen Rasul ngadauhkeun, mangkana da taulin pal yatajawaz, sing saha jalma anu ngabogaan kajembaran harta maka kedah nikah ya jalmi saur Rasul. Waman istato'a albaah pal yatajawaz, maka sing saha jalma anu mampu kana biaya pernikahan pal yatajawaz ya jalma kedah nikah. Naon margina dianjurkeun saur Rasul kedah nikah? Margi fa innahu agodul lil basor wa ahsanu lil parji. Margi jalma anu nikah teh matak meremkeun kana panon, matak ngariksa ngajaga tina parji. Waman lam yastati fa'alaihi bisaum, tapi sing saha jalma nu can mampu kana bekal nikah, can mampu kana biaya pernikahan, fa'alaihi bisaum maka wajib ieu jalma puasa lamun can mampu kana bekal nikah. Naon margina kedah saum? Fa innahu lahu wijaun, margi ieu saum teh matak ngajadikeun ubar koti uli syahwati, tegesna matak megatkeun kana syahwat birahi. Oge dina hadis sejen Rasul ngadauhkeun, wa qala sallallahu alaihi wasallam, miskinun rajulun laisa lahu imraatun. Rasul ngadauhkeun miskin hiji lalaki anu teu boga istri. Ditaros Kanjeng Rasul ke sahabat, ya Rasulullah, wa in kana gonian minal mal, sok sanajan eta lalaki teh beunghar loba hartana. Rasul ngawaler qala wa in kana gonian minal mali, sok sanajan eta lalaki beunghar loba hartana teu boga istri mah can kawin mah disebut nage miskin sampai 3 kali disebut miskina ku Kanjeng Rasul. Wakola sareng ngadauh di Kanjeng Nabi, miskinatun imro'atun laisa laha jaujun. Saur Rasul, miskin awewe nu teu boga salaki. Ditaros Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, wa in kana goniatan minal mali, kumaha lamun eta awewe teh beunghar loba hartana tapi teu boga salaki teu kawin, cek Rasul, sok sanajan wa ingkanat goniatan minal mal, sok sanajan ieu awewe hartana loba ari can kawin can boga salaki mah disebut nage awewe miskin. Dina hadis sejen Rasul ngadauhkeun, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana musiron li ayyan kiha sumalam yankih palaisa minni. Saur Rasul, sing saha jalma anu beunghar tegasna mampu kana ngayakeun pernikahan, mampu keur bekal nikah, li ayyan kiha pikeun yen supaya daek nikah manehna arek ngayakeun pernikahan, mampu biaya modalna tapi lam yankih terus eta jalma teh mung nikah, palaisa minni nu kitu saur Rasul lain kaasup golongan ti kami. Mampu keur biaya nikah tapi mung nikah lain golongan ti kami saur Kanjeng Rasul. Nauzubillahi min dzalik. Dina hadis sajen Rasul ngadauhkeun, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza tajawwajar rajulu faqad istakmala nispaddin fal yattaqillah fin nisfil baqi.
Saur Rasul di mana-mana nikah hiji pamegat nyata ieu pamegat geus nyampurnakeun kana setengahna agama. Paliyatakilah maka kudu takwa ka Allah dina setengahna nu sejena. Jadi jalmi anu tos nikah mah berarti agamana tos sampurna setengahna deui tinggal ku ngalaksanakeun katakwaan. Dina hadis sejen Rasul ngadaukeun man tajawwaja yuridul al afafa pahak wa 'alallahu aunuhu. Saur Rasul sing sajalma nikah ngamaksud ngariksa ngajaga karena nyieun ngalakukeun teu bener maka hak Allah ieu jalma bakal meunangkeun pertulungan ti Gusti Allah ieu jalma. Mudah-mudahan urang kenging pertulungan ti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dina hadis sejen man tajawwaja lillah kapa wawaku. Sing saha jalma anu nikah niatna karena Allah maka Allah bakal nyukupkeun ka eta jalma jeung Allah bakal ngariksa ka eta jalma. Jadi ketika urang nikah teh kade ulah diniatan nikah karena ningal kageulisanana, ulah ningal nikah teh karena hartana, bahkan nikah karena ilmu sekalipun ulah. Tapi urang nikah teh niat dina hate lillah janji Rasul, saur Kanjeng Rasul man tajawwaja lillah kapa wawaq. Saja manu nikah karena Allah maka ku Allah bakal diriksa, ku Allah ieu jama bakal dicukupkeun. Dina hadis sejen Rasul ngadauhkeun an nikah sunnati paman ahabbani palaisatna bisunnati. Ari nikah teh eta sunah kami maka sing saha jalma anu resep kana sunah kami, sing saha jalma anu mikaresep ka kami berarti eta jalma midamel kana sunah kami. Ya nikah teh pasunahan Rasul. Berarti zaman nu resep ka Rasul kedah ngalaksanakeun pasunahan Rasul nyaeta nikah. Dina riwayat sejen an nikah sunnati paman rogiba anhu palaisa min. Nikah teh eta sunah kami. Sing saha jalma anu teresep kana sunah kami berarti ieu jalma lain ti golongan kami saur Kanjeng Rasul. Nauzubillahi min dalik. Dina hadis sejen Rasul ngadauhkeun tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikum al umam yaumal qiyamah. Tanakahu kudu narikah aranjeun kabeh tanasalu maka nyieun turunan nyieun cukang lantaran boga turunan aranjeun kabeh. Fa inni mukasirun bikum karena saanyana kami eta nu ngalobakeun ka aranjeun kabeh ngalobakeun kana pirang-pirang umat dina poe kiamah. Dina riwayat sejen ngadauhkeun Rasul fa inni ubahi bikum al umam yaumal qiyamah hatta asikti. Sanyana kami eta teh nu ngabanggakeun kami sabab aranjeun kabeh ka pirang-pirang umat dina poe kiamah sehingga anak anu kaguguran sehingga anak nu kaguguran. Jadi itu Kanjeng Rasul intina miwarang ka urang supaya anu tos marampuh kersani nikah. Dina hadis sejen Rasul ngadaukeun waqala sallallahu alaihi wasallam man taraka at-tajwija mukhafatal ailati palaisa minni. Sing saha jalma anu ninggalkeun kana nikah alim ngalaksanakeun pernikahan tujuanana mung nikah teh karena sieun fakir, sieun behak harta, nauzubillahi min dalik saur Rasul palaisa minni eta jalma lain golongan ti kami. Dina riwayat sejen hadis sejen wa yuwakkilullahu bihi malakaini yuktabani baina ainaihi mudayyi'u sunnatillah absir biqillatir rizqi. Masrahkeun Allah bakal masrahkeun Allah ka jalma kadua malaikat. Ieu dua malaikat teh nuliskeun ieu dua malaikat antara dua panona jalma anu ngalelebar ngamomorekeun nyanyiakeun kana sunatullah. Absir bikillati rizki kudu bungah anjeun kalawan saeutikna rezeki. Mata kade urang ulah ngamomorekeun ketika urang geus naon geus mampu keur bekal nikah maka kedah nikah. Dina hadis sejen
Rasul ngadaukeun man nakahalillah wa an kahalillah istahaqqa wilayatullah. Sing sahajalma nikahna karena Allah, wa an kahalillah jeung nikahkeunana ieu jalma teh karena Allah, maka hak keur ieu jalma ngengengkeun kana pitulung ti Gusti Allah. Dina hadis sejen Rasul ngadaukeun fadlul mutahili alal azib kafadil mujahid alal qadir. Ari kaunggulanana jalma anu tos nikah dibandingkeun jeung jalma anu can nikah anu lelengohan, eta teh lir ibarat gunggulanana anu jalma anu jihad dibandingkeun jeung jalma anu diuk henteu ini jihad. Bahkan warokatani minal mutahili khairun min isnataini wasamanina rokatan minal ajib. 2 rakaat salatna jalma nu geus nikah dibandingkeun jeung jalma anu lengoh nu can nikah, salat sunatna 82 rakaat eta teh leuwih alus 2 rakaat salat sunatna jalma anu geus nikah dibandingkeun jeung jalma nu can nikah sabar rakaat 82 rakaat. Itu fadilah tina nikah. Dina hadis saja Rasul ngadaukeun waqala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mataun. Saur Rasul dunia teh eta teh mataun, barang berharga. Wa khairu mataiha almar'atu sholihah. Ari pangalus-alusna harta na dunia almar'atu sholihah nyaeta istri anu soleh. Jadi dunia teh harta, pangalus-alusna harta dunia nyaeta istri anu soleh. Dina riwayat sejen Rasul ngadaukeun ad-dunya mataun, bahasana ad-dunya mataun, dunya teh harta. Wa man khairu mataiha almar'atu, ari pangsae-saena ti antarana pangsae-saena harta teh nyaeta istri nu kumaha tayana jaujah alal akhirah, istri nu nulungan ka salakina engke di akhirat, itulah harta paling berharga di dunia ieu. Dina hadis sejen Rasul ngadaukeun waqala sallallahu alaihi wasallam ma istafadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min jaujatin sholihatin. Teu pati-pati ngalapaedah saha jalma mukmin sabadana takwa ka Allah khairan lahu kana leuwih alus pikeun mukmin tinimang istri anu sholihah. Teu aya deui keur mukmin nu pangalapaedahna sabada takwa ka Allah mah teu aya deui pangalusna keur mukmin teh nyaeta hanya istri anu solehah. In amaroha atau atha, nah kumaha kitu istri nu solihah, ciri istri nu solihah. Ciri istri nu solihah mah in amaroha, lamun teh mah ieu mukmin teh marentah ka istrina, istri nu solihah, atau athu ieu istri solihah mah bakal taat turut terhadap suamina. Wa inna doro ilaiha sarrathu, lamun teh mah si suamina ningali ka eta istri nu solihah, maka ieu istri solihah mah sarrathu bakal ngabungahkeun kanu janten suamina, ret ditinggal teh mata ngabungahkeun ka nu janten suamina. Wa in aksama alaiha abarrathu, ciri istri solihah mah di mana-mana ieu suami sumpah terhadap istrina, maka ieu istri bakal ngaluskeun kanu janten suamina. Terakhir ciri istri nu solihah mah wa in goba anha hapadothu fi nafsiha wa malahu. Istri nu solihah mah ketika suamina teu aya ti imah, di imahna teu aya keur init nyaba atawa gawe, maka istri nu solihah mah hapadathu baka hafadothu baka ngajaga ieu istri solihah kanu jadi suamina, ngajaga fi nafsiha dina dirina ieu si istri solihah, wa mali sareng ngajaga dina hartana, ngajaga dirina teu wani ngasupkeun lalaki sejen ka imahna, ngajaga hartana, harta suamina. Itulah istri anu solihah. Mata pantes cek Rasul pang sae-saena dunia teh, pang sae-saena harta teh nyaeta istri anu solihah. Mudah-mudahan urang sadaya ngagaduha suami-suami ngagaduhan istri solihah,
ibu-ibu sadayana termasuk golongan istri-istri nu solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina pangawasan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.